Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Oded sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si Buntung Jago Tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna, mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atau supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Ngadenge kitu teh kibadra anu kasohor nama cenah manehna teh jawar ti Nagara Wangi langsung sewot. Hal eta teh pikeun Ki Jalal mah kacida matak bunga dumeh sakali ieu mah rancana teh tangtu bakal tinekanan. Tuman cenah si Andi teh kudu diwarah. Sajabati geus ngahina nu jadi guruna teh si Andi. Nyata-nyata oke geus ngahina ngahihileudan hubungan Jang Husein jeung Nyi Euis. Aduh. Sugan mah kudu diwarah ku aing. Oke wani-wani nang tangkep paguru. Kurang ajar. Ki Badra ngomong gitu nate bari ngagebrak palupuh. Ki Jalal oge harita nepi ka ngarenjag lantaran imahna karasa ingeung siga aya nu aya lini lulukan. Lain saha manehna nu sebenarnya teh hadi si Andi urang Cipancar aka. Urang Cipancar. Aduh, muncrat aka usum corona ieu teh ceuk Ki Jalal bari nutupan sungutna. Bahaya tuh seutik mah diwarah siap ku aing tuman. Hayu ge adi urang corag ayeuna keneh. Ki Badra bener-bener geus dikawasa ku nafsuna. Keula aka ulah gurung gusu margi hal ieu teh ulah nepi ka dangu kuramana Cep Husein. Antara mun apaleun teh tangtu Cep Husein bakalan dibenduan. Alah, ieu mah urusan mah mamawa bapak si Husein. Tapi geus urusan pribadi. Uman kudu diwarah manusia kitu teh. Geus wani cucungah ka guru urang. Sanes kitu aka margi hal ieu teh pan aya hubunganna sareng abdi. Ari bapak abdi pan dipibarang Cep Husein jadi upami dugi ka Pak Haji Qodir uningaeun tangtu mah satujueun. Jadi kudu kumaha ieu teh? Kedah lanti paka meuli urang kedah badami heula sareng Cep Husein. Sareng engke di mana badami teh aka kedah nembongkeun pamula anu bener-bener yen aka teh ngabelaan Cep Husein. Supados kaluar ieuna tah piraku aka teu priawi kitu ceuk Ki Jalal bari mere syarat ku ramona seperti anu keur milang duit. Oh, kahati atuh ari kitu mah. Hade atuh. Ya pasti atuh butuh atuh. Jadi nah kira-kira sabaraha duit gitu. Pokona mah pasti ngeburusut tuluy we. Murudul. Asal tiasa we ngabinasakeun si Andi. Jadilah pina kadar budak bau jaringau. Moal sabaraha ieu pangabisana. Kewae sore urang kaditunya. Pokokana Ki Badra ujub naker. Manehna mah teh apal lamun Andi teh si Buntung Jago Tutugan. Lamun geus apal mah cadu tah kudu daekeun.
lantaran manehna geus ngadengi kumaha kahebatan si Buntung jago tutugan teh. Jeung moal kitu wae percaya lantaran cenah si Buntung teh sifatna kacida mulyana, sok tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Poe eta keneh oge langsung indit murug imahna Ki Jalal Delila si Husein datang dina badami teh nyabit-nyabitin Andi teh si Buntung jago tutugan lantaran si Husein ku Ki Jalal geus dibere nyaho. Isukna bral Ki Badra jeung Ki Jalal uruk ka daerah tutugannya eta maksudna mah papanggih, maksudna mah hayang papanggih jeung Andi. Geus karuhan eueuh eta. Terus maranehanana malibir ngaprak ka hanapeun pasir cadas gantung. Ngajak ku Ki Jalal dibawa kabeh kanu satrisna sangkan bisa ka Cipancar. Sugane parang Andi bisa papanggih. Kebenaran teh Andi jeung Ki Jandra ngaliwat apal bahdinya pisan. Malah sempet heula ka cadas gantung. Pas nepi ka panggulaan kapanggih ku Ki Jalal puguh we meni asa nimu manggih gancang ngaharewos ka Ki Badra yen eta anu keur diteangan teh. Barang Andi ngaliwat ka hareupeunana gentak Ki Jalal teh narajang ngan sapertina anu geus dicaritakeun di hareup. Ngadon manehna sorangan anu meunang cilaka dibere hadiah leungeun Buntung anu karasana nyaksak kana sakujuru badana. Ningali adi sapuguruanana anu sakali nimpuk langsung ilang budi teh sarta ngajoprak Ki Badra oge langsung seak we narajang. Nganyak kitu Andi ngejak ngejat ka tukang bari pok nyarita ka Ki Jandra. Mangga Pak Jandra pantunan. Montong ngejat si Andi. Ceuk Ki Badra bari hatena mah ngarasah marmir ngeleungeun Buntung Andi. Jeung aing heula deui sia kunyuk. Ki Jandra bari sakilat loncat ka hareupeun Ki Badra. Lep ngalelepkeun sirahna dina jurus orai. Ibu lantaran katempo lawanan nyabetkeun bedog kana beuheungna. Corelat ka gigir bari ngarojokkeun bedogna anu harita keneh getak dipesap. Tapi Ki Badra oge teu kurang rancingeun gentak manehna jingkrak. Ka tukang bari nyabetkeun bedogna ngala beuheung. Atuh Ki Jandra mireungeuh pangrojokna pos. Malah ayeuna beuheungna jadi sasaran ngagentak malikeun badana ka kabelah katuhu. Ngabarangan ngangsonna suku kenca ka hareup. Brek manehna tepak bleku, heaf medog. Bedogna disabetkeun dipake ngababad suku Ki Badra. Puguh we lain deui Ki Badra ngaranjugna. Ngadadak hatena ngalenyap ningali kolebatna bedog anu rek ngabuntungan sukuna. Ngan ari dina nyinggahan panarajang lawan mah manehna moal teu kapetolan. Ku kituna sakilat manehna loncat ka luhur bari nyabetkeun bedogna ka handap. Dipake nakis bedog lawan. Prang dua bedog bantrok kiu bedog terus nyuruntuh rek dipake narok sirah Ki Jandra. Ayeuna Ki Jandra anu ngaranjuk gentak narik suku kencana. Prang bedog bantrok deui wae. Srek narik suku katuhuna. Ku jalan ieu Ki Jandra geus bisa nyalametkeun sirahna geus kitu mah sabrut tigaskeun bedogna rek dipake ngahanca cangkeng. Tapi Ki Badra sanajan manehna kakalat rek nincak taneuh keuat ngagilirkeun badana ka katuhu bari narik suku katuhu ka tukang. Hiu bedogna diheumbatkeun kana pigeulang Ki Jandra anu keur nyekel bedog.
Oro kaya Ki Jantra rikat narik deui leungeunna dibarengan ku narik suku katuhuna ka tukang. Ki Badra terus ngahiukeun bedogna. Rek meulah dada Ki Jantra ngagentak nyerong ngatuhu bari narik suku katuhuna ka tukang. Tang purita kembang seuneu kaluar tina bedil nu diaradu. Pangkiung hiu cerot leungeun genjak Ki Jantra ngahancak ado lawan. Ki Badra ngalengak seuh bedog Ki Jantra geus diheumatkeun deui nyerepet ninggas beung lawan, tapi Ki Badra sanajan bari leneng sarta kuda-kudana pajengjara oge masih bisa ojah. Bedogna nyerocos rek nojos dada Ki Jantra geus ngarajuk dewa lantaran jelas dada manehna rek dipanggang ku congo bedog lawan. Ku kituna teu panjang mikir deui ngagentak narik deui leungeunna bari ngajaweul ka tukang. Pikiranna aya bagja teu daulat boro bedogna rek ngahanca beheung lawan, tapi dada manehna oge bakal jadi korban. Nah make mulur si laing euy, lain hayang beheung kaula. Badra ngeyehkeun sanajan lelemutan nama geus kamana boa. Alah kudu nganuhunkeun sia ka aing nu masing boga sasaran. Ki Jantra merik ngahempas. Ki Jala nu kakara hudang deui mireung Andi teu ngayakeun panarajang teh dina pikiranna mah ngarasa yen Andi teh jejerih. Buktina wae Ki Badra oge ngadon disagrogeun ku baturna. Atuh cenah basa teh heula manehna ngajoprak meureun we harita mah keur apes. Ku kituna sakilat manehna ngahambatkeun bedogna rek dipake narok sirah. Ningali kitu teh Andi masih nyekan siku-siku ukur ngarenyu. Waktu bedogna nyerocos manehna ukur ngesetkeun suku katuhuna sarta narik suku kencana balik tangah. Hiu pos barang jeung ngeposna bedog Ki Jala di luhur aya nu ngablasat horeng si Ruyuk. Gaplok wae kana sirah Ki Jala. Aduh manehna kontan ngagero bari nongongan Andi teh. Manehna papukis ningali kitu bet joro-joro hate Andi aya niat iseng. Ceuk pikirna asa geus heubeul. Manehna tarajaya baheula keur jaman budak manehna kasohor lenger tur jalma beak karep. Ku kituna mireung Ki Jala keur papukis teh bari gogoakan disiksa ku si Ruyuk. Gentak manehna ngagunakeun tungtung siku-sikuna srat tali kampret Ki Jala disabet. Nah atuh ari pasot paragala teh Ki Jala jadi bulucun. Atuh fugo deui lain dewasna Ki Jala. Estu katurug katutuh antukna manehna jadi riweuh. Leungeun katuhuna nyekal bedog dipake nutupan si Astahyam teh. Bedogna mah dipurageun sedeng leungeun kencana papukis nakisan sameran si Ruyuk. Tutupan sia eta bujur kerot teh rujit aing ningaleuna ge. Ceuk Andi bari kop kana batu sagede jempol lamun seger mawa sumpit Pak. Geus sumpit ku pasar sigana ku aing kerentet Andi bari pelewar maledogeun batu kana bujur Ki Jala anu rampad tapak budug. Atuh kalasana ku Ki Jala lain dikieuna peureusna da eta barang platak batu kena kana bujurna teu beda jeung kuda anu dicepet satakerna bari ngaguak teh. Picit we Ki Jala lumpat di babaranting bari ditutupan si Astahyam. Sedengkeun si Ruyuk masih terus ngabindihan sirahna. Ki Badra anu harita geus mucur getih tina irung jeung daun ceulina anu kasabet bedog mireung Ki Jala lumpat teh manehna teu mikir dua kali. Pelecet wae nuturkeun bari gegeroan ka Ki Jala sangkan eureun. Sanggeus Ki Jala asup ka nu bala si Ruyuk ngejauh terus ngarahkeun sasarana ka Ki Badra. Siap manehna nyember sirah Ki Badra gaplok deui ngaranggeukeun sukuna koceak. Ki Badra ngoceak sorana menilas lesan bari ampun-ampunan. Kelebar si Ruyuk Ki bari ngadudut totopongan anu mungkus
silahna nu tetela botak. Terus untuk dinadahan Ki Badra geus teu nolih kana totopong piur we manehna oge lompat masuk ka nu balap. Uyuh, pangmikeunkeun ieu kampretna ieu karunya ceuk Andli. Bari noker kampret Ki Jala nu ngalumuk dina taneuh. Si Ruyuk bener-bener siga nu ngarti kana omongan. Galeber wae ngadeuketan karawak sana kampret teh diranggep sugan teh bener rek dianterkeun ka kanu bogana. Tapi ieu masih Ruyuk ngadon disangsangkeun dina dahan tangkal kai angsret. Sigana lamun si Ruyuk bisa ngomong mah manehna pasti ngomong kieu, "Memangna aing kurir jen." Ningali pamola si Ruyuk teh Ki Jandra jeung Andi ting cakakak seuri bangun ngeunah nakal. Mitra sadayana teu kudu ditaturkeun kumaha ngambekna si Husein mireungeuh usahana Ki Badra jeung Ki Jalal gagal teh. Sanajan geus dijelaskeun yen Ki Badra can ngarasa eleh malah cenah oge cenah naon jeung Andi teh ngan kaburu aya heulang anu ngabintihan. Tapi tetep we Husein mah teu bisa ditarima. Malahan ngerasa ditipu atuh ngambekna teh bari tetenjag segala upah. Teu beda jeung Barus Rawa keur gundam kabungbulengan ku Wara Subadra. Antukna brek we si Husein ngedeprak amek nyedek tanaga midek. Napas ngarenghap ranjung sigan urek sahos-hoseun. Anu saterusna mah ngadon ulipek tina beuteungna kalah sang siwal siga anu rek ngajuru. Nimbulkeun sora anu ngadurutut sarta meleding angin-anginan nepikeun ka Ki Badra jeung Ki Jalal ngalengak anu akhirna pating orolo. Cep maah ceuk Ki Jalal bari nungkupan irung. Aduh, hamid-hamid, aduh, beuheur. Mang naon ari Cep? Kadal gitu Ki Badra milu ngomong bari sarua nutupan irung. Teu lucu sia, lain mikir Husein nyentak bari ngabalieureun beungeutna. Terus atuh Cep, ulah kateparasahan bilih tere sepuh Ki Jalal ngawawadianan geus bisa nyenghap ayeuna mah. Da nya siga nu heueuh we nyarita mah. Buktina kalakah gedebul gede rahul we si Husein ngedilak nafsuna masih ngadugu-gudu. Sanes rahul Cep, da memang teu acan boboleh pedah we tajoli pupuguh beut aya heulang nu nyameran. Nah masih sanggup kitu si Husein ngomongna bari tetep teu daek ningali kanuduaan. Kantenan we pan tadi oge disawurkeun mamang teh tacana naon. Kiraha tuh. Sanos ayeuna oge siap, Cep, urang corak gaimana. Ish, ulah. Nya satayang demit atuh ari kitu mah. Kieu we atuh Cep. Sanes ti payun teh tos narosan. Nya ari kitu. Tah. Ayeuna mah taroskeun kumaha kasanggemana upami tos puguh mah. Dimana si Andi tetep ngahihiledan oge kurang tiasa langsung ditindak terang-terangan. Juragan haji oge tangtosnya tujuan. Tapi cek rarasaan mah nyiis jeung si Andi teh ukur wau biasa piraku. Oke daekeun kanu kokoro jawa buntung deui.
Geningan saur receptana. Can puguh cenah kakuring nampi kakuring pedah we kuringna rada kasar meureun. Sumuhun numawi ayeuna kedah direreskeun deui. Margi ari tos dicangcang mah urang tiasa samemena ngulampleng ka si Pancar atuh dinangke nincak ka si Andi. Oge gampil alasana sebatkeun we manehna tos nyieun petak kurang ajar ka Nyeuis. Nya kitu alus tah alasan teh euy. Piragu pinter oge si laing teh geuning. Tangtu kuring bakal ngadasak deui ka Abah. Ongkoh kuring teh tetep hayang males kanyeri ka si Buntung. Nepi ngajolor oge teu naon lah. Bohongan geus wani-wani ngawibirang. Cek si Husein bari terus nginget-nginget kejadian waktu ditambahkan balong teh. Ya kitu we lah. Mang Jalal kuring rek balik heula bari sakalian rek ngadongsokan ka Abah. Meme Jung teh manehna ngusewa kana saku ngaluarkeun duit. Lung dialungkeun ka kana lahunan Gejal. Petakeun bangun nu weuteuh keneh naker. Nuhun Cep. Kacida kuakna menang duit 5 ketip sewang lumayan. Keur meuli beas sababaraha poeun. Sanggeus si Husein ngaleos kibada sakilat. Naker ngejawang duit nu keur dicekel ku Ki Jalal. Sarta teu loba pamolah deui sup we diasupkeun kana sakuna. Lumayan yeuh 5 ketip sewang Kak. Ki Adi mah meureun geus mineng narima pesenan. Keun we atuh ieu mah keur akak kabehnya. Teu bisa kitu akak. Bagi 2 ibu oge pan 2an. Kutan teh butuh keneh ku duit 5 ketipnya. Puguh we atuh Kak. Tong boro 5 ketip saperak oge butuh. Sok akak 5 ketip sewang. Ki Jalal bener-bener sieun teu kabagian. Ke atuh urang tuguarkeun heula nya. Kebeneran aya nu keur ngiuhan tukang dagang. Meni kasieeunan pisan Ki Adi mah. Ki Adi geuning si Andi teh si Buntung jogo tetugannya. Mohon kitu Kak. Lain nanaon. Angteuna bakal berat we. Sabab pasti urang lembur bakal balik ka manehna. Duit didinya wayahna we keur akak. Sabab didinya oge teteh nyumputkeun data. Anggap dengda kabohongan publiknya. Akak mah jadi loba aturan. Nyasat make gawe demit atuh ari kudu terang-terangan biraku atuh. Jeung lamun make akal mah tarekah siga tadi mah urang lembur teh mah mangmenangkeun si Andi. Ya tapi kudu dicaritakeun yeuh ngeunaan ieu ka Cep Husein ame ditambahan deui biaya operasieuna ya. Biaya operasionalna euy sakibada ngasongkeun saran. Eta mah ke deui we urang akalan. Ngan ayeuna mah eta geuwat duit bagi 2. Ki Jalal keukeuh sieun Ki Badra poho. Duit naon ari ieu teh? Ki Badra siga nu teh surti. Eta nu tadi pan kuduna 5 ketip ewang. Kudu teh cek saha? Cek Adi sorangan meureun. Cek kuring mah pan teu kudu. Ari akak lah kitu pan uring geus mere proyek ka akak. Ki Jalal siga nu rek sangingeun ceurik teu beda jeung bolon anu parebut cocoan. Beuk sakitu geus sarengorkeun inget we Ki Adi mah. Lanan atuh pancan ditukeurkeun oge tembal Ki Badra. Rada muncarang sawios ku Andi diangsulan. Aya kitu. Aya cek Ki Jalal bari ngodok saku song ngasongkeun 25 ketip. Eta geuning boget keneh duit.
Eta we pake heula. Kan anu akama ulah deui gomeng-gomeng. Anggap we nenden poho supaya awet. Ameh teh sekaligus beak. Ceki bada paling hehe. Jung cengkat. Terus muru lawang panto anu saterusna turun maksudna rek balanja ke pasar. Akama kumaha ieu teh? Keduaan eta maka dijalal bari ngudang. Tapi kituna teh ukur nepi ka pas. Satuluyna mah ngajanteng bari melong nu ngungku. Nya keduaan tapi pan jadi mah boga kene. Ceki badra balik terus ngungku teu ngareret deui ka kijala. Tepupuguh aing cager cek kijala. Medengha manehna ukur bisa garo-garo teu ateu. Waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.